Mang 200, Mang. Tadi ku Bali. Jakal uing ngidar ka dieu nya. Redan ngidar ka dieu mah lah. Geus Mang, ada Mang. Borong ku urang kabeh. Woi, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nu ngahibur. Dulur-dulur Kontrol atuh. woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu kolot jeung nu ngora murang kali oge bisa. Kontrol atuh. Woi, Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua. Komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Cupang. Carupang ye. Dak, Cupang dak. Mana ieu budak teh ya? Cupang. Carupang ye. Mang, dagang naon? Eta budak suarana meni kos petasan cempreng. Non yang, nyalokan amang. Oh, pandirinya tukang dagang. Yang geus sariembung dibeli mah. Lain kitu jang, amang ruas, sugantek, klakson kereta api. Kontrol tuh, ek dibeli mah. Dagang naon ieu? Cupang hias. Barahaan, Mang, ieu, Mang. Kumaha cupang lah jang, nu mahal, nu murah. Pieu mah teu murahan jang. Tara ngabeureman beuheung. Sawae Mamang mah. Mana coba nu mahal teh, Mang? Ye Black Koi Galaxy jang, umur 5 bulan, 70 ribuan. Geuning mahal, Mang. Nah jang, lamun nu ieu indukan Nemo 120 ribu. Geuning awis. Tapi ulah deh, maka beli, mananya banget susah. Kontrol tuh. Nah jang, iya nu sedang ya multi 80 ribuan. Geus daguan di dieu nya, Mang. Ulah ka mana-mana, urang naik balik heula. Rek nyokot duit. Bener tuh. Kurang ditangguhan di dia, awas terjadi. Selau. Ki urang ka dieu deui, nyokot duit heula. Geus buru ka itu nyokot duit nah heula. Yang geus kedeung nya, Mang. Awas mun ka mana-mana. Dong, Naon nih? arek ka mana dong? Buru-buru amat. Nah, aya si Oni ye. Jadikeun tameng kurang ye. Besi Umi percayakeun. Kade nih. Dia buru euy. Keber. Yuk ka imah yuk. Siapa penjualan? Mang eta jualan naon? Buyur lain? Orek kadut ieu teh. Sepugu jualan cupang, tengah deuleu ku mata. Biasa we tuh, Mang. Oh, cupang. Cupang hias. Tong nanya deh, ari mau meuli mah. Terus atuh, galak amat teh dagang teh. Dibahekeun geus aya kurang ieu lah. Ulah. Sok bahekeun tah, gantian kabehnya. Maklum, urang mah kan ti kulon. Jadi kieu logatna. Logat si logat. Keur dagang mah ulah diseroakeun lah. Ka pembeli mah kudu somea. Oh, atuh hampura jang. Assalamualaikum Umiku yang cantik. Waalaikumsalam. Wah curiga ya pasti ayah hayangna. Kak Umi, Kak Dudung teh misa ujon. Yuk. Umi mah masuk itu atuh Mi. Umi, nu paling gelis. Minta acis atuh. Tuh pan pasti ayah hayangna. Jeung naon sih acisna? Jeung meser samping Mi, kan isin atuh samping Dudung tos barolong, lalecep. Cukup teh 50.000.
atuh mi 50.000, 200 atuh. Astagfirullah, mahal amat. Kan sampingnya bermelek nih. Tah mun teu percaya si Oni tanyakeun nyani-nyani. Bener lah ya nih. Bener lah ya Noni. Nya Mi, bener Mi. Ya Umi nyandak acisna heula. Oni jadi beli cupang. Jadi beli cupang. Naon arek meuli cupang? Maksudna eta mi ngaran sampingna cupang duduk. Awas ngabohongnya. Ini jadi beli cupang. Naon dong, urang teh nyaho naon oge jeung tameng. Geus tong omong dah. Eker budak mah naon oge dibelaan komo deui eker ibadah. Iya dong acisna. Makasih Umiku tercinta. Makasih. Tercinta we ditita kukumbah mah embung. Makasih ya Umi. Dudung bade meser samping heula atuh nya Mi. Namanya bade meser samping heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajib Namaku Usro, ulin sorangan, kampung Bareto, itu rumahnya. Hobi jalan-jalan, ketemu warga, yang penting aku senang. Warga senang, yang setan aku susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Mangga. Punten Bade Naros, Bumina Cengkom paling mana? Pak, eta nanya, imah cangkom belah mana cenah? Itu. Usro. Romlah. Indah. Naon anu indah, A? Bet. Kau girangan, karang A can ayang geus tatohan. Tinggi. Bet. Ayo ku diajak ke Bumina Cengkom. Tekedah A bisa ngarepotkeun. Kena naon direpotkeun ku Neng mah. Ridho lillahi ta'ala. Romlah A, sanes Neng. Oh nya. Neng Romlah maksudna. Make Neng A, Romlah hungkul. Nya Romlah hungkul. Singgelut. Bade ayeuna dijajakeun ka Bumina Cengkom. Mangga. Ayo. Kadang mah karunya ka Pak Usro. Mudah-mudahan mah tere lepas deh dikutukan jomblo kronis. Amin. Paraan Mang. Aus juga nama ieu. Nang ese dicabutna ieu. Kumaha ieu? Oh ieu beunang euy. Baran ieu Mang. Oh, mun wani mah tah 150 jang. Alus juga nama ieu Mang. Bisa barang dang sorangan ieu. Jadi kudu mere para urang. Ieu mah cupangna lain pinter deui jang. Mun ti subuh songkok ngorongok. Nah, bisa wae, Mbe. Ya, Mang, urang aya pego mah. Tuh. Naon ieu, Mang? Pan ku urang ya rek dibeli, Mang. Urang geus dibeli ieu tah. Mang, hei. Enggeus. Kan gede dibayaran sok. Mang Jambul mayaran bara eta. Pego jang. Pego 200 tah, 200. Bikeun Ya, pegona kumaha, Mang? bikeun. Ngeuna we. Nu urang ieu mah. Terus atuh Mang, urang pertama mayaran geus. Ieu datang-datang deui penyu ieu. Duh. Urang heula, Mang. Saha nu ka dieu mimiti? Ulah sok kitu, Mang. Ieu mah nu urang. Urang pertama mayaran ieu urang. Pertama kan urang nu mesen. Mang, nu mana ieu dealna? Jang. Si Ujang ieu mah bedaekeun bae 200.000, maneh mah 150. Ieu leuwih ka harti jang. Deal. Mamang mah nu ieu we tah nu murah. Mau kabayar ku ieu mah mahal 200. Mang. Biasa Mang, si Dudung mah kambuh. Naon maksudna grip? Ente rek ngabela saha? Kenapa si Mang Jambul? Membela yang benar. Kayak gitu ngaji. Gunana ieu ge.
Mang 200 mang. Bali. Jakal uing ngidar ka dieu nya. Redan ngidar ka dieu mah lah. Geus mang ka dieu mang. Borong ku urang kabeh. Bener maneh. Heeh, geus ka dieu bawa kabeh lah. Ya, duitna. Oh, jadi diborong ku Mang Jambu. Iya atuh meureun bagi-bagi jeung si Asep. Oni atuh mana Oni moal meuli Oni. Lumayan lah, menang banyak. Baik we, budak ditari punya. Mang. Cupang urang nu paling halus nanya. Bodo amat. Urang kontes halus halus. Ayo. Oni. Stop, jangan tanyakan pada diriku. Kita buktikan saja nanti ikan siapa yang paling bagus, wahai Gundala. Pai. Panji manusia milenium. Ajit Saras 0088. Ayo kontes. Ayo, Cupang. 700.000-an. Apa kan? Kontes tah. Geus kontes ieu. Oni ente mah di dieu nih. Nih, Ente mah naon dah. Dung ieu harga berapa duit sih? Piceun. 700.000 ieu. Enggak bae si Oni nu mana Cupang nih? Iya. Oh iya. Itu kontrol. Dung, Cupang emang ditilai dina naon di konteskeun dong. Ditilai, dinilai lain bulu. Ai Cupang mah nemponan na jangjang tuh, tempo. Jangjangna halus teu. Manya jangan dong ya. Wah buntut aja dong. Mun jangan mah hiber dong kos Japati. Maksud urang teh kitu, Mang. Ari Cupang mah dinilai di nempo warna. Oh, warna. Ini soalnya mana? Eueuh, soalnya mah warna. Salah, Dun, salah. Ini mana nu geuneuk tah. Oh, ieu nu urang. Tuh na warna. Oh, warna. Warnana cerah, dina body alus. Geus nih lagi harapkeun mana geus. Dina ukuran tuh memenuhi syarat. Urang atuh. Diuk geus. Mana sih nu mana nih? Oh, nih tempo nih Cupang urang tuh. Nemo tuh. 700.000. Ieu mah ulah bukan merenya. Ieu paling 2.000, Mang. Oh, Gendol 2.000. ieu mah, gendol. Piceun geus piceun. Weng Iya. ke saha nu jualan. Nu halus mah ieu tah 2 ya. Jeung ieu 3. Henteu eta mah. 3 atuh, Mang. Ieu mah Nilu atuh, geuneuk Mang. kitu geuneuk lah. Nilu teuing niluan heuh. Heuh teuing Apa? ayo. Apa? Varias kieu ieu jamuran. Ieu jamuran mah jelema. Tah nilainya naon deui dong. Ari Cupang hias mah nempona na kieu, Mang, na warnana cerah. Jenisnya jenis naon heula? Misalkan jenis Nemo, kabeh. Kontes jenis Nemo biasanya. Oh iya, kos- ieu Nemo ieu? Heeh, dina ukuran kudu sarua. Oh, iya. Misalkan size-na M. Ieu Cupang aligator ya? Ieu jeler. Ieu mah guyung. Ya goyong. Nggak sekalian ember, Cupang ember gitu dah. Ulah seuri beureum dah. Seuri Cupang goreng oge. Kontrol atuh beureum. Teuing Juara ge. Ini juara. Juara di mana, Grim? Mana mah Cupang boda, saya banget hideung. Yo ke suara saos amat teh ieu. Ari Cupangnya asal di mana sih? Oni teu apal keneh wae habitat Cupang di mana. Ari habitat Cupang mah di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, aya nu di Thailand, Malaysia, Vietnam. Tah, Mang Jambu, siga Cupang Thailand. Kontrol atuh. Tah Cupang Eropa. Eropa mah barodas, Mang. Kontrol. Eropa Afrika. Cupang Indonesia jenis naon eta dong? Kos kieu. Kontrol atuh jentik. Cupang asli ti Indonesia mah cupang jenis beta canodies. Ditemukanna di Pangpang, Kalimantan Timur. Oh, gitu. Atuh, sok nanya-nanya deui. Ye, jagona. Kusaha tah ditemukanna dong? Mun teu salah mah ku Mang Udin. Nama bebeh urang. Di alam bebas, cupang hidup di mana wae dong biasana? Sana mah hirup berkelompok. Habitatna di rawa-rawa, di telaga, di sungai, atau di arus tenang. Ani namun ieu amfibi di darat bisa, di cai bisa. Buaya tuh. Dibae-baekeun geura ieu. Sok wae. Tapi nya dong, urangnya ngaborong ieu, soalnya gede bare ku urang ieu tah ieu. Oh, si Oni mah yang dibere wae. Naon teh? Meuli atuh nih, Mang. Tuh, Gratis. gratis wae soalnya mah. Ngaran rezeki mah ditolak dong. Mang Jamulang geus mere pan ka urang. Ini urang tolak. Itu salah-salah teuing, ngan ente beungeut anu salah mah.
hayang teh beungeut dibere we. Malum dong, si Oni mah beungeut mah sedih dong, jadi kudu dibere wae nanaon ge heuh. Santai, ulah sok sedih-sedihkeun kitu atuh Ini nih. jadi hang mere 2 urang. Ulang kita jeung urang jeung mana nih lah? Ulah tuh nyakeun mana Geus kabeh jeung urang. Oh, aya di karunyaan teh kitu geuning. Geus rapikeun nih urang halus-halus lah. Ayo tan. Siap. Geus we ayeuna mah nilai ku sorangan-sorangan. Aku sorangan-sorangan urang nu meunang dong. Ah, urang tah. Oni geus ulah miluan Oni. Pas sapu-sapu kitu laukna Kieu we supaya adil kumaha lamun dinilainya ku batur ulah ku urang-urang. Ayo, saha? Kedeung urang neangan jelema heula. Saha ye kira-kira? Tuh geus jadi saksina ya. Kedeung atuh tenang atuh tenang. Ideung urang neangan jelema heula. Nah, si Siti dong. Kebeneran. Sit ka dieu sit. Kebenaran nyonya Betty. Aya naon, A? Gandeng. Sit pangnilaikeun. Cupang nu mana nu paling halus? Ih, aralus amat. Eta cupang masuk diadu telin. Lain ti, ieu mah cupang hias tah, cupang adu mah. Teu kontrol atuh. Geus ulah sok loba omong ti, nilai we nilai dah. Ba omong we dah. Nilai naonna, A? Nilai saya Andien, kurang pengorbanan apa saya sama kamu? Temang jambul. Ih, menitun inji. Rajit bener emang. Kok Andin sih, Mang? Berarti Mamang ada londok atuh. Kontra tuh maghrib. Sing galut dah. Sit burukeun sit. Ya nu saya. Dudung 700.000. Iya, numang jambul 400. Iya. 2 numang jambul 700.000 ti. Ya saya. Oni 10.000. Oni 10.000 goceng. Coba sit. Mananya? Sing bener Ah, nu iya ya, nu alus. Nu bener. Halus ieu. Heuh, eta. Alhamdulillah. Jadi matana cenghar kitu mata cenghar. Halus, eta Rugi dudung. amat, urang nang mere halus ieu. Bayangkeun, bedakeun. Mana nu paling halus? Nu iya, pikir sederhana, dudung. Rajit amat sih, teu bisa ngabedakeun cupang halus jeung cupang mahal, Mang. Cupang goreng dinilainya halus. Kaditu dah. Bisa ditutilah. Di dieu ge. Teu bisa ngabedakeun. Ieu nemo, Mang. Bohongnya Kak Umi. Oh iya, cupang duduk teh. Aduh nyeri Mi, nyeri. Oni arek ka mana nya ngabohongan Kak? Oni Tami, Oni. Oh. Pulau nih wae. Iya si Ujang iya daekeun 200 mayaran, mana mah 50.000. 150. 150. Urang heula, Mang. Salah nu ka dieu mimiti. Ulah sok kitu, Mang. Ieu mah urang. Urang pertama mayaran ieu urang. Pertama kan urang nu mesen. Mang, nu mana ieu dealna? Ngomong atuh. Logat si logat, keur dagang mah disuruhakeun, kudu pembeli mah. Iya, potong. Umi, nu paling gandis. Nu paling galih. Tuh kan. Jeung meuli acis.